Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsul khamis wa sab'un dari pelajaran anu ka-75 na fi hibdil lisani tetep dina ngaraksa lisan. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Wala takfu sareng ulah milu anjeun makana perkara laisa anu teu aya laka eta pikeun anjeun bihi kana naon ilmun kanyaho inna sam'a mangka sayaktos napang denge wal basara sareng paningali wal fuada sareng hati kullu eta ari sakabehna kullu ulaika eta ari sakabehna itu anggau tak kana mangka aya itu kul anhu tina itu kullu ulaika mas'ulan eta anu ditanya. Wa qala ta'ala sareng ada Allah ta'ala ma yalfidu henteu ngucapkeun hiji jalma min qaulin dina ucapan illa ladaihi angin deukeut ka itu jalma saha raqibun malaikat raqib atidun sareng malaikat atid wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim ana Abi Musa katampi ti Abi Musa qala ngadawu Abi Musa kutu tumaros kaula ya Rasulullah ya Rasulullah ayul muslimin afdalu ayul muslimina eta jalma-jalma Islamna afdalu anu ari anu leuwih utama qala ngadawu Rasul man eta jalma salima anu ngarasa salamet sal muslimuna pirang-pirang jalma Islam min lisanihi tina lisana ieu si man wa yadihi sareng tina leungeunna man. Adar susah di suasa dari pelajaran anu ka-70 genapna pinahyi eta tetep dina ngalarang anil halfi tina sumpah bi ghairillahi kalawan salian jenengan Allah wa tahrimil yamini sareng haramna sumpah al kadzibi anu bohong. Rawa ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar adi Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah yanha kumeta ngalarang Allah ka aranjeun an takhlifu kana yen sumpah anjeun bi abaikum ka bapa-bapa aranjeun paman mangka sajalma kana anu aya ieu man teh halifan eta anu sumpah fal yahlib mangka kudu sumpah ieu man billahi kalawan jenengan Allah awli asmut atawa cicing ieu man wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu ulah sumpah aranjeun bitawaghi kana ngaran berhala wala bi abaikum jeung kana ngaran-ngaran bapa aranjeun. Adar susabi wasab'un ari pelajaran anu ka-77 na fi tahrimil ghibati eta tetep dina martelakeun haramna ngupat wan namimati sareng ngadu-ngadu wastima'iha jeung ngadengena kana ieu gibah wa zamidil wajhaini jeung nyacad kanu boga beungeut dua. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wala yagtab jeung teu meunang ngupat sabab andukum sawarehna aranjeun ba'don ka sawarehna deui ayuhibbuna mikarasab saha ahadukum salah sahiji aranjeun ayakula kana yen ngadahar si ahad lahma akhihi kana daging dulurna ahad mayyitan barina bangke pakarih tumuhu mangka tangtu mika ngewa anjeun kana ieu aklu wa taqu sareng kudu takwa anjeun Allah ka Gusti Allah. Al ayah kudu nuluykeun anjeun kana ieu ayat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala hammazim masya'im binamim hammazin tukang ngupat masya'in tukang lelempangan binamimin pikeun ngadu-ngadu. Wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu mual asub al jannata ka surga sanama mun jalma anu ngadu-ngadu. Rawahu ngriwayatkeun kana hadis Syekhani Bukhari Muslim. Adar min wasab'un ari pelajaran anu ka-78 pi madhi sidqi eta tetep dina martelakeun ngalamna bener wa zamil kadibi sareng nyacad kana bohong wa syahadati zuri sareng saksi anu palsu. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ya ayyuhalladzina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina ittaqu kudu takwa aranjeun Allah ka Gusti Allah wa kunu sareng kudu bukti aranjeun teh ma'asyadiqina eta sarta jalma-jalma anu balener. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wala taqfu sareng ulah milu anjeun
makana perkara laisa anu teu aya laka eta tetep pikeun anjeun bihi kana manaon ilmun kanyaho inna sam'a sayaktosna pangdenge wal basara sareng paningali wal fuada sareng hate kullu ulaika eta sakabehna itu anggota kana eta aya itu kullu ulaika teh anhu tina kana eta aya anhu tina itu an ulaika teh mas'ulan eta anu dipariksa. Wa qala ta'ala sareng adu Allah ta'ala wajtanibu sareng kudu ngajauhan aranjeun qaula zuri kana omongan anu bohong. Wa qala sareng adu sallallahu alaihi wasallam inna sidqa sayaktosna bener yahdi eta nuduhkeun ieu sidqu ilal birri kana kaalusan. Wa innal birra sareng sayaktosna kaalusan yahdi eta nuduhkeun ieu bir ilal jannati kana surga wa inna rajula sayaktosna hiji lalaki layasduqu eta yakin bener ieu si rajul hatta yuktaba sehingga yang dituliskeun ieu rajul indallahi munggu Allah siddiqon kana tukang bener wa innal kadziba sareng sayaktosna bohong yahdi eta nuduhkeun ieu kadzib ilal fujuri kana lacut wa innal fujura sareng sayaktosna lacut yahdi eta nuduhkeun ieu fujur ilan nari kana naraka wa inna rajula sareng sayaktosna hiji lalaki layak dibu eta yakin bohong ieu rajul hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu si rajul indallahi munggu Allah kadzaban kana tukang bohong wallahu a'lamu bissawab.